Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring Fauzi Abdul Muti di kelas 11 perhotelan 3 di dieu sim kuring sareng rerencangan bade nampilkeun tentang kulineran Sunda. Tepangkeun nami abdi Wisnoditya Pratama, abdi salaku reporter. Tepangkeun nami abdi Ezra Triwinara selaku reporter kedua. Tepangkeun nami sim kuring Fauzi Abdul Muti selaku owner kulineran. Kenalkeun nama abdi Raditya Veska Virus selaku editor sareng kameramen. Yo, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh di Liputan Sunda. Balik deh sareng abdi Wisnoditya Pratama. Sareng abdi Ezra Triwinara. Di dia ada orang bakal ngebahas deh tentang kuliner Sunda. Di dia ada orang bakal ngebahas seblak nu keur viral di Cimahi, Bandung Barat. Nah, jadi di dia ada orang nuju di warung seblak Bobojong, tepatnya di Caket SMP 5 Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Seblakna nu nuju viral eta. Asli urang sok ka dieu karena si seblak ieu nu hiji murah, nu kadua terkenal, nu katilu tempat-tempatna barudak sekolah mereser di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang nami abdi Wisnoditya Pratama. Punten abdi Ezra Triwinara. Tepangkeun abdi Fauzi, kan dia bade naon, Kang? Bade misalnya seblak atau Kang? Seblak. Sumohon. Orang ti Liputan Sunda bade sabari ngawawancara wios Kang. Wios atuh Kang. Sabari bade meser gitu. Monggo. Kira-kira ieu teh toko seblak teh tos buka ti tahun iraha gitu. Ieu teh nembe sih tahun 2017, tapi nya alhamdulillah apa macam lebaran sekarang mah. Ieu teh aya sabaraha varian topping Kang? Seueur teh kurang lebih ti 20 topping. Mun misalkan bade mesen di mana itu Kang? Ieu pake ieu Kang. Nah, kayak dipilih. Oh. Ari ieu teh sabarahan Kang? Ya teh hijina teh 1000-an, tapi 1000 teh bukan hanya 1000, loba itu isina tuh. Oh, jadi langsung mencakup semua Iya, mencakup kabehan gitu sareng teh. harus. Jadi wargi-wargi Sunda di dia teh pilihan toppingnya seueur, diutamakeunna toppingna nu hargina 1000-an gitu. Jadi teu jauh ti harga 1000-an. Panginten seblak di dia teh viral nya Kang. Mohon dilereskan. Aduh ieu teh punten bade naros. Nah ieu teh asa sepi viral teh. Oh, mohon Kang panginten ieu teh si seblak ieu teh pangsa pasarna teh kanggo anak-anak remaja. Mungkin si anak-anak remaja masih sekolah Kang. Oh, siap. Iya kan tuh dipilih wae Kang. Dipilih wae Kang. Iya Kang, nu abi teh atas dihitungkeun lah sakieu we. Soalnya nuju diet. Nah, ieu teh endog teh perbut teh 3000 Kang. 3000, ieu na 1000, 4000, 5000, 6000, sareng ieu bihuna jadi 7000 Kang. 7.000. Mohon. Sakieu 7.000 wargi Sunda murah tuh. Ieu 7.000. 3000, 4000, 5000, 6000, sami 7000. Oh, mohon pemirsa ini juga 7.000. Dia oke 7.000. Ini mereka langsung nyemek gurih tanpa gula, pedasnya 3. Ini mah gurih manis ya. Oke. Seperti senyuman akang. Asik, bisa wae si Akang mah. Akang, Mun Kang, ai di dia selain aya seblak aya naon wae nya Kang? si kuring dia teh nyadiakeun aya minuman oge Kang. Oh, Bade minuman Kang. iya nya. Mun. Sisri sabaran Kang seduh. Sisri seduh 2000 Kang. Wargi Sunda tuh, jangan 2000-an murah pisan. Popes. Popes di dia 3000. 10.000 murah. Lantas Kang, kewe, urusan minuman terakhir lah. Oh, Abi bade kalau betulannya. Boleh Kang. Wargi Sunda, arurang ayeuna bade ngareview tempatna nu aya di Lebet, cenah mah
tempat iya nu nyieun barudak sakola teh jadi bertanya Kang. Nuhun Kang. Nah, jadi ayo urang kalabat. Pantes baratang dieu udah sakola teh soalnya enakeun tiis. Lega dinya. Jadi namun di sana akang barudak Sunda edek sabari kerkom atau naon ge bisa di dieu. Bisa Sabari ieu hiburan bisa. Mantap lah. Yalah langsung gas. Nah, jadi di dieu teh sim kuring sareng Ejra milih tempat nu paling mojok gitu. Di dieu teh lesehan terus ku sabab milih mojok karena ieu aya nu tiis, di dieu aya bata tiis. Iya. Kede. Di dieu kan. Nah, jadi tiis terus seger. Sebabnya lada dicampur tiis seger. Jadi di dia teh tempatnya nya nu nyieun betah siswanya tiis, nyaman, disadiakan oke karpet lembut, bisa sesarean kayak gimana? Lega dinya. Enggak. Tinggal nungguan sebelah datang. Ngantos. Nuhun Kang. Mungkin karena enak. Biasanya enak-enak gitu mah. Emang minum soalnya di luar. Sanan atau siakan. Aduh. Pas pisan iya keur panas-panas. Udah lapar ya. Abi mana? Mau Kang. Abi Iya, mah Wadi. mana air putih we hiji. Air putih, Abdi Nutrisari Anggur. sanggur. Antosannya Kang. Nuhun Kang. Tuh Jadi- wadi Sunda sekedap Kang. Tuh 7.000 sakieu seueur pisan. Padana loba seger ya. Kang sok mangga. Pada pisan. Nikmat, nikmatnya mah. Ya Kang, ini mau mana? Nah, iya Kang sebelas, ya kasih anggur. Nuhun Kang, nuhun Kang. Tuh lagi langsung egal-egal di ladangana di dia mah langsung fast respon muncul WA mah. Pas di apa? Teu kalau Cina, pas bisa gitu. Mohon. Tadi kan. Ah, jadi liputan Sunda di dia atos nge-review seblak anu requestan para netizen-netizennya karena seblak bobojong nu aya di Cimahi. Di dia orang tos nge-review seblak nu aya di Jalan Bobojong ke Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Di dia ku abi sareng ku Kang Kang Ejra. dicukukeun hatur nuhun tos ninggal ti awal nepi akhir. Sakitu ti abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gunanya Kang?